Wilujeng enjing pamirsa sadayana tepang deui sareng simkuring Keisha Anastasia dina acara Wadupan Warta Dunia Panyadap. Lamun ngabahas kesenian Sunda teh telengkep. Lamun teu nyebutkeun kesenian Kuda Renggong, kesenian anu asalna ti Sumedang ieu teh tos kasohor pisan. Salah sahijina aya di Panyadap, nyaeta seni Kuda Renggong G-Boy Group. Seni Kuda Renggong anu dipikagaduh ku Bapak Ieu teh tos aya ti taun 1885. Dina kasenian Kuda Renggong biasana sok aya seni silat anu diatraksikeun pikeun ngaramekeun. Seni Renggong G-Boy Group biasana dipentaskeun pikeun acara nikahan, nyepitan, sareng tepan taun. Kuda pikeun dipentaskeun teh kudu dilatih heula. Carana nyaeta dipancu di tempatna. Beda deui jeung kuda biasana. Kuda Renggong G-Boy Group teh sok milu kana festival nu aya di Kota Bandung. Dina festival-festival eta teh G-Boy Group osok ngaraih panghargaan khususna dina seni silatna. Mangga kasaderek Siti Zulfa anu tos aya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, kalaresan abdi ayeuna nuju aya di seni Kuda Renggong G-Boy Group anu aya di Desa Panyadap. Kalaresan ayeuna aya anu gaduhna, aya urang tinggal kumaha seni Kuda Renggong anu aya di Panyadap. Abi di dieu atas sareng anu gaduh seni Kuda Renggong anu aya di Desa Panyadap. Bapak sareng Bapak saha? Bapak saha? Iip. Sareng Bapak Iip. Kalaresan Pak abdi bade naros naon alasan Bapak muka paguyuban seni Renggong ieu teh? Alasana teh daya tidak meleune Bapak mah teh daya tidak meleune wati kana kuda ieu nya. Kawit nama cobi-cobi heula nya Pak. Alhamdulillah ngahasilkeun. Mun Pak kan tina seni Renggong teh ciri khas mah alat musiknya Bapak. Tah kinten-kinten alat musik naon wae anu dibutuhkeun sangkan seni Kuda Renggong ieu teh lancar gitu Pak. Alat musik teh trompet, beduk, gendang, membran, ampli. Janten alat musik nama khas Sunda pisan ya Pak. Khas Sunda unggul. Salami Bapak muka seni Renggong ieu teh nya Pak. Kan tos lami tos sabaraha taun Pak? Salami 1885. Tos lami pisan teh nya Pak ya. Mun sakitu laporan sareng Pak Iip salaku anu gaduh seni Renggong ti Desa Panyadap. Atur nuhun Bapak. Simkuring parantos ngalaporkeun ti bumina anu ngagaduhan seni Renggong G-Boy Group. Uih deui ka Keisha Anastasia di studio. Simkuring Keisha Anastasia tepang deui dina Warta Dunia Panyadap. Simkuring pamit undur diri, wilujeng enjing.